lamun geus datang ka ruh rohani bakal nikmat. Nu mantar dibagilah manusia ku Imam Ghazali di bahasa urangkeun. Di bahasa urangkeun manusia teh kabagi opat. Hiji tak berlidah, tak berhati. Kedua berlidah, tak berhati. Katilu berhati, tak berlidah. Kaopat berlidah dan berhati. Di awak urang teh aya kulit. Al-jildu maudhi'ul lahmi. Kulit adalah tempat daging. Al-lahmu maudhi'ud dami. Daging tempat getih. Adamu maudhi'ur ruhin nabati. Getih tempat ruh nabati. Datang kadinya tah eta manusia ngabutuhkeun kadaharan, ngabutuhkeun inuman. Di mana dahar, di mana nginum, jadilah getih. Dina nu normal getihna engke bakal jadi daging. Di mana dagingna optimal, kulit bersinar-sinar. Asuplah ke ilmu tabib. Imam Ghazali ngajelaskeun ilmu kedokteran. Sampailah di ruhun nabati, tergantung makanan. Lamun di daharna bangsa nu bagus-bagus, daging teh totongkol teh, bubuahanana bangsa nu bagus-bagus ya apel, cau nu baragus, anggur bakal bersinar kulit. Tapi lamun di daharna teri anu tarareas teh, kemudian oncom nu geus bau hapet teh, daging nage atulah daging nangus iya bakalna kulitna tokos rusdi hideung kurang bersinar. Jadi tergantung makanan. Datang kadinya lah lamun urang terus-terusan mengamati eta engke bakal naik tina ruhun nabati bakal jadi ruhul hayawani. Urang teh hewan, mantek cek ahli mantek mah al insan hayawanun natik. Hewan, naon bedana urang jeung kebobeen? Kebobeen digiringkeun nyatuan, terus datang deui ka kandangna depa nyem oe dihudangkeun taina ambalaya, leumpang kapuri ambalaya taina. Jelema ge lamun ngan datang ka dahar nginum doang percis kos kebo percis kos sapi moal bisa merah ka manu kos kararitu. Makananana lamun terus-terusan ditambah ku susu nginum madu bangsa vitamin mineral, lamun eta kebo sehat asal neuleuh kebo bikang haji bae lalaki ge TTJ mantak Haji Masuri TTJ itu menang aya jahe eta kekarak datang ka ruhul hayawan moal merah taman kos kita datang ka dahar nginum sare jauh ka mi'raj mun datang ka dinya paeh neraka bagian naudzubillah min dzalik. Mun datang kadinya tah urang dahar nginum sare modal hardolin dahar modal ulin hardolin mual meraj datang ka ruhul hayawan naik wari tina ruhul hayawani kana ruhani mulai mengenal saha diri urang diri urang teh hamba. Berarti urang teh ieu teh makhluk. Lamun makhluk aya khaliq, aya nu ngadamel saha nu ngadamel teh sasar terus melalui nas, melalui hadis, melalui ilmu akal, mantek ngaranna bakal kanyahoan ke khaliq teh alladzi khalaqas samawati wal ard wa ja'ala zulumati wan nur.
Allah Subhanahu wa taala. Kakarak mengenal taruhur ruhani ngaran. Jadinya dikembangkan ke orang. Lamun dikembangkan masantren bakal nyaho wujud kidam bako mukhalafatun lil hawadis qiyamuhu binafsihi sampai selesai. Bakal nyaho ke syariat-syariat hukum Islam, rukun Islam, bakal nyaho syahadat, salat dan lain sebagainya. Rukun iman bakal nyaho, tina ruhur ruhani berkembang nyaho syariat. Geus wuduna teu meunang sambarangan, salat teu sambarangan, puasa teu sambarangan, zakat teu sambarangan, haji teu sambarangan. Datanglah ka ruhur ruhani, di dieu bakal nikmat ibadah ka Gusti Allah ngan encan boga rasa. Tuh dibagi mulai rada naik nikmat horenganan. Ya Allah ya Rabbi, salat eta ngeunaheun Allahu Akbar, artina ngeunaheun teh terasa bahwa diri jadi hamba. Aya pangeran, aya nu ngurus. Coba ameng moal nyahoeun nya nama, coba Yahudi, coba Nasrani, bingung nu aya. Coba tanyakeun ka bangsa kafirin bingung. Tapi muslim mah mukmin mah nikmat sebab aya ruhur ruhani. Endek kawin masih perhitungan keneh bae. Si hayang kawin, hayang tah aing mawakeun awewe we tah. Geulis jasa heueuh aya geulis masantrenna di mana? Henteu masantren nya mah kaluaran Cinglu. Tah hayang aing ke kumaha ke lamun diajak ibadahna aya ruhanian. Moal daekeun dibere ditah nu eta tah. Ieu saha? Teh sesarwit teh urang Cikupa tah. Barang di dulu Masya Allah bener mantep jasa. Luar biasa. Kayak aing masantrennya di mana? Itu masantrennya nak sekolah doang. Embung aing. Kalau orang budak sekolah ketika head get terus baik ke sholat kan. Head get terus baik ke menta kasalakina. Merah yang merah geus lah. Teu beres ya moal lantaran ruhani. Begitu geus mengenal diri dibere awewe. Aya saha geulis mah teu sabaraha ngan masantren. Masantren ge aya 10 tahun kok kebal mantap kebal teu laku-laku. Iya sebab santri mah awewe lamun asal 2 tahun 3 tahun kawin be geulis berarti asal di pondok pasar geus 15 tahun ulah diharepkeun ka geelisanan tapi batinna geulis. Neng kula daek ieu dikawin ku kakak ai kakak daek mah tu kula mah alhamdulillah daek di bawah sugih. Pananya di bawah sugih kumaha emang ai susah mah jaeukeur besing ke sugih. Iya tuh daek jasa cek kitu teh geunaheun masyaallah kawin bejeng manehanan isuk-isuk geus nyadiakeun Kak hayang kopi apa susu kula heula. Aduh, cakrus di aing asa nganggang hirup ya. Merat bisa aing ya. Beda. Aing berpendidikan agama mah Masya Allah. Terus datang ke Isya, nyana geus beres salat Isya ka kulan teu make calana lah. Emang kuna besi kakak endeu. Sana muringkak bulu tah lamun kos kitu teh. Ieu masalah kieu ge kagola atuh. Emang kuna beuber jangan dibuka ya. Angel jasa. Tah eta lamun teu masantren mah kos kitu, masantren mah lain deui. Masyaallah geus nikmat bae pokona mah nu aya. Tah ngeunaheun kana hate. Ke kakak arek ngariung heula. Heuh kakak, ulah sok hareupeun berkat ka aya bawa aya menta. Eta ngeunaheun ban kana hatena. Nikmat jasa balik kurang di mana-mana Kak. Saya nanaon di jalan henteu alhamdulillah rabbil alamin. Aja teu beakeun ongkos, tulis biasa ieu beakeun ongkos mah singkat. Lain mesti terlantar doang kula ngadoakeun jatuh panikmat jasa. Ngeunaheun kana hate. Coba lamun urang teu boga pendidikan agama mah datang trok buka teh ya lawang ye. Geus ku tutang koteteng nu muka. Sakali nu buka goprek nyana bet. HS deui. Aduh budak sial jasa. Nyai geus make obat kuat cek terus ditu. Ieu pamajikan kos kitu jasa budak cenah boga pamajikan sorga ieu mah neraka jahanam.
Jadi kudu boga pendidikan nikmat. Nah, balikeun deui lamun geus datang ka ruhur ruhani bakal nikmat. Nu mantak dibagilah manusia ku Imam Ghazali dibahasa urangkeun. Dibahasa urangkeun manusia teh kabagi opat. Hiji tak berlidah, tak berhati. Kedua berlidah, tak berhati. Katilu berhati, tak berlidah. Kaopat berlidah dan berhati. Masya Allah, Imam Ghazali ku hebat-hebat teh. Lah cenah eta mah hese bahasa batur, bahasa parahyangan aya di Bandung. Kumaha ca bahasa Bandungna? Bahasa Bandungna kieu manusia kabagi opat. Aya anu murah bacot, murah congcot. Aya anu murah bacot, mahal congcot. Aya anu mahal bacot, mahal congcot. Aya anu mahal bacot, murah congcot. Tuh aya bae eta. Sarua ta jeung nu tadi tah. Balikan deui ngajina. Katalar-katalar nu ieu hatuh ngaji. Nomor kahiji aya nu mahal bacot, mahal congcot hiji tah. Nomor kedua murah bacot, mahal congcot. Nomor katilu murah bacot mahal bacot, murah congcot. Nomor kaopat murah bacot, murah congcot. Masya Allah, mantep eta. Tulis ya, bacot congcot kieu mantep ya. Emang siapa ngaji nu kali itu bae asal dibere kaedah geus teu paham. Ieu bae ye. Artina nomor kahiji jelema teh tak berlisan, tak berhati. Mahal bacot, mahal congcot. Ieu mah jelema ngomong agama tilok, ngomong syariat tilok, kemudian atuh ngalaksanakeun ge henteu. Mahal jasa. Bacot nate teu daekeun ngomongkeun agama. Bacot nate, bacot teh lemes eta. Bahasa lemes eta bacot teh si hades ya. Bacot teh mah teu daekeun bae ngomongkeun agama teh alergi nya mah. Kitu keneh hatena teh kana agama alergi. Teu nyaho di dinya teh keur aya pembangunan majelis taklim, pondok pesantren, kitu keneh masjid. Teu daekeun sama sakali ngomong tilok kana agama, nyumbang ge henteu. Kitu keneh aya kiai ngahadiran tilok nya mah, kemudian make ge henteu. Nah ieu jelema nu kos kieu tak berlisan, tak berhati. Artina mahal bacot, mahal congcot. Mudah-mudahan di Cilongok aya ge di ditu di kampung pondok aya. Di pasar Kemis mah aya tadi dinya. Di Cilongok mah eueuh alhamdulillah sampurna jasa. Aya ge duaan lalaki jeung awewe doang. Ngan anak baranakan ajuna. Hiji tah. Tengetkeun tah. Termasuk kafir, termasuk bangsa mukminin maksiat. Eta mah moal mi'raj teman nu kos kitu mah. Moal pisah ka jeung kumaha ge paeh cilaka. Nomor kedua murah bacot, mahal congcot. Berlisan tak berhati. Nah, ieu jelema ngomong nama ke agama mantep biasa, lain sekadar mantep, mantep. Cak pamuji mah orang Jogja, enak sekali. Mantep sekali. Mun ngomong agama, ya Allah ya Rabbi nikmat jasa. Nyaritakeun Islam, nyaritakeun iman, nyaritakeun sedekah, Masya Allah nikmat jasa, tapi nyana teu pernah mere. Mun nyaritakeun salat milah jasa, nyana mah tilok salat. Mun nyaritakeun iman hebat jasa, padahal nyana mah ka Gunung Kawi malulu. Mun nyaritakeun syariat luar biasa, oh ieu haram, itu haram, bank haram, kredit haram, orang kreditan di imah nu loba jasa. Nah ieu ngaranna murah bacot, mahal congcot, berlisan tak berhati. Eueuh teh di pasar Kemis mah. Aya ge di Cilongok. Tibalik. Meureun aya mana dibalikeun ge nya. Tah ieu moal bisa mi'raj teh mah nu kos kare jauh teh mah. Nomor katilu berhati, tak berlisan. Murah congcot, mahal bacot. Tilok loba omong yang jelema teh. Ka masjid gurudu tah jariah. Di deuleu 5 juta. Masya Allah.
Kesabulan kemudian gurudu ke panitia, tah tulis 2 juta. Ai panitia nama nulisan doa. Oh. Eta lamun ka agama nyana ngadengekeun we cek kiai teh kudu salat. Nyana teu loba omong datang ka imah langsung salat. Cek kiai teh kudu salat tahajud teu loba omong nyana ngajak teu ngomong teu datang ka imah terus we tahajud. Ta ieu mah istimewa ye jelema nu kos kieu mah ye. Teu loba omong tapi hatena bagus. Tah lamun urang neangan ti pamajikaneun ge kos kieu ye ulah nu loba omong tapi anu hatena ngeunah heukeul. Nu terakhir mah murah bacot, murah congcot, berlisan dan berhati. Ngomong agama bisa jeung sering ngomongna ngaji lantaran paham dina bab agama, di mana aya kesempatan nyana nganasehatan lillahi ta'ala. Bacotna bagus, congcotna gede, hatena bagus, lisanna bagus, hatena bagus. Ialah waliyun min auliyaillah. Aya kesempatan ngaji nyana mah geus teu pandang bulu saha ta saha diajakan ka Gusti Allah dengan ilmuna anu luar biasa. Teu mamrih nyana mah dek nyerieun atawa da henteu ngajak bae diomongkeun los sadaekna, dicaci dimaki teu aya pengaruh. Lantaran jelema kos kitu mah geus ka Allah bae hungkul. Dicarekanan nyana ku batur tetep bae, terus bae nyana mah. Diciduhan terus bae. Pokoknya terus bae nyana mah nganasehatan jelema nu dideleungan Allah doang, dibekali ku ilmu nanti Gusti Allah nyana geus boga ilmu na mantep jasa, geus ilmu syariatna aya, ilmu torikatna aya, geus datang ka hakikat. Nah iyalah jelema nu kos kieu ye anu bacot da terus-terusan ngomong di hareupeun raja ngomong bae, di hareupeun polisi ngomong bae, komo di hareupeun hansip mah geus eueuh nanaonan. Pokoknya diajak terus ke Gusti Allah, salahkeun, benerkeun teu pamrih. Nyana diomongkeun galak sadaekna jeung sacablakna, nyana diomongkeun tabat teu beres kiai kajen teuing. Pokoknya terus bae ngajak lantaran asa katitipan ilmu ku Gusti Allah. Ajakan jelema daek jeung teu lain urusan maneh, urusan Gusti Allah. Iyalah murah bacotna, congcotna luar biasa hatena. Lantaran lain semata-mata nyarekan, lain semata-mata nganasehatan anu galak, tetapi nyana neuk mukakeun hate melalui ilmuna supaya wauheun ka Gusti Allah. Lantaran di pabrik bae mah teu wauh ka Gusti Allah, lantaran di kantor bae mah jauh ka Gusti Allah, lantaran di tempat-tempat nu kos karena itu mah eueuh Allahan di hatena. Nah iyalah teu asa didelekeun ku Gusti Allah, perlu dibentur jelema kos kitu mah. Lamun perlu didoser jelema kos kitu mah. Ta ieu teu mamrih contona wali-wali Allah Subhanahu wa taala, bacotna murah melalui ilmu. Ye congcotna ge luar biasa, hasilna pohara berlisan dan berhati. Ketika manusia geus datang ka ruh ruhani, hiji deui naik ka ruhur rahmani. Ketika geus naik ka ruhur rahmani dengan cara ninggalkeun dunia. Dunia nu ku urang kuari dideuleu ditinggalkeun, hate nu ninggalkeun. Ulah resep ka Avanza, ulah resep ka Scoopy, ulah resep ka Mio. Kamari teh atuh teh mere Mio apa Scoopy siapa? Kamari teh mere Scoopy apa Mio? Di pasar Kemis nu kabere Mio sabaraha urang? Sabaraha urang gara? Ta eta tah nu kos kararitu tah jahanam tah. Ai camatna mah tuh sakalian ka jahanam mau masalah geus. Terus bae tah eta tah nu kos kararitu tah singga. Lamun geus datang ke ruh ruhani, gila deuleu nu kos kararitu. Ijid deuleu nu kos kararitu teh. Embung urang rusak, dunia rusak, nu rusak mudag-mudag nu rusak. Isuk pageto menghadap Allah nu maha bako. Ruh urang lamun urang geus datang ka ruh ruhani nikmat jasa. Begitu disidang ku Gusti Allah, maneh datang ka kaula sumohon
aya nu dilepaskeun ku maneh aya naon dunia abdi mah teresep bener maneh teresep bener tanda teresep kumaha dikorbankeun pakai lillahi kalimatillah tanda teresep deui naon nalika leungit abdi mah teu pernah neangan paling ge ka dukun bloon ini bloon teh eueuh maneh resep ka jabatan teu tapi pan maneh menyandang jabatan anugerah ti Gusti dipake naon eta jabatan pakai lillahi kalimatillah tanda lillahi kalimatillah naon ulah ngajakan masyarakat di jalan anu bener kan eta cenah aya sogokan bongan sahat nama masyarakat nu nyogok aju maneh narima ya deuk kumaha deui atuh sarah sia goblok neraka sia mata kos kitu bongon bener tapi henteu emang pejabat ku mah nu bener eueuh dedeleuan urang teh eueuh tapi di tengah-tengah eueuh nu bener sok aya cal bae nu bener rusak dunia cal Gus Dur Masya Allah miskinnya nama jadi pejabat jadi raja teh Ari dan Ramil mobilnya bagus jasa ngelehkeun raja miskin najet miskinnya nama jadi raja teu bogaeun mobil mewah aduh camat bagus mobilnya ih cuma teman sang hutang kayak gitu maksakeun teuing ke jeung hutang jagan teu teman nang pamere cek maneh teh nang pamere saha eta mah nang nyogok atuh sia teh sebalikan deui bae eueuh nu kaluar tina sogok menyogok kiai lagi disogok dan mantak ulama ieu hayang ngamankeun manusia tina sogok-sogok terutama kiai bae dek calon bupati ya ulah daek kasogok jang kege ku Gusti Allah nu geus jadi mah geus aya di Lauhil Mahfuzna nu geus bakal jadi naho teuing pamaptuh nyaho teuing zaki nyaho teuing nu awewe nu endek calon teh kuari geus bebeja ka kula aya hiji awewe nu endek calon bupati ye sakaraha bae ka nya geus bebeja aya 4 ti kandidat teh aya di dinya ta deden geus ulah tama ulah narima pamerena adapun milih ka mana bae ta eta coba cacing teger cak kadang pahit banser pahiteun jasa ye banser pahit cek kana teh mah tuh kos kitu mah lah sakalian moal milih mah milih bae jang urusan negara ngan ulah ge sogokna tah cek Pak Bambang ieu mah hampang jeung cenah kos kieu artina milih mah milih tapi ulah daek disogok eta ngeunaheun teh mun kabehan kos kitu cek Pak Bambang geus lah kiai ulah disogok tah mun nujang kiai kakulakeun we leuwih antep sama Pak Bambang da iya balikan deh ya tah kuari geus datang ka ruhur rohmani teu hayang dunia teu hayang jabatan contoh bae heula contoh panjang teuing lamun ku urang dibahas contoh hiji Rubaiatul Adawiyah kunaon nya Nabi bisa mi'raj ka luhur langit ka Sidratil Muntaha lantaran nya ngadoana kieu ya Allah ya Rabbi lamun abdi dipasihan dunia ku Gusti dunia nujang abdi bikeun ka kafir hiji andai kata geus dibikeun ka kafir lantaran kafir mah beujeuhna dibere dunia abdi mah ulah andai kata Gusti mere sorga andai kata Gusti mere sorga ka abdi sorga pangbikeun kenjang mukminin mukminat sebagian abdi mah geus teu hayang ka sorga hayang ka mana atuh cak Gusti Allah abdi mah hayang soteh kanu nyieun sorga Allah tah doa teh geus kos kitu balikan deui doa Siti Rubaiatul Adawiyah ya Allah ya Rabbi andai kata abdi dibere bagian dunia abdi Gusti pangbikeunkeun ka kafir ulah dibikeun ka mukminin besi jadi berateun ka kafir bae beujeuhna kafir mah dibere dunia lantaran kafir mah sorgana dunia andai kata abdi dibere sorga Gusti sorga abdi jang mukminin mukminat anu teu kabagian abdi mah teu kudu dibere sorga cak Gusti Allah saha atuh hayang naon maneh abdi mah hayang ka Gusti bae saat doa eta lah dengan kemurnian hati maka ruhur rahmani ya Rubaiatul Adawiyah ta'ali kadieu mi'raj Siti Rubaiatul Adawiyah tak awewe jadi waliyatullah ya Allah ya Rabbi Tuhan Syabdul Qadir ketika manehana ngadoa Gusti abdi teh ibadah melalui syariat geus ditinggalkeun ku abdi syariat Gusti abdi ibadah melalui thariqah ku abdi geus ditinggalkeun thariqah
abdi teh geus datang ke hakikat Gusti. Dunia geus ditinggalkeun ku abdi, jabatan geus ditinggalkeun ku abdi, hiji deui abdi teh sakadar akhirat. Sorga pan sorga ge buatan Gusti. Gusti eta sorga teh jang murid-murid abdi bae abdi mah teu hayang ka sorga. Hayang ka mana anjeun hai Abdul Qadir? Abdi mah hayang teh ka Gusti bae. Hiji bae ka Gusti nu nyieun dunia jeung akhirat. Ketika doa eta dilantunkeun, Tuan Syekh Abdul Qadir dimi'rajkeun ku Gusti Allah Ta'ala. Iya Abdul Qadir. Sanggup urang ngadoa kos gitu? Gusti lamun aya dunia pi abdieun, misalnya Haji Masuri ya. Haji Masuri ngadoa, Gusti andai kata dunia aya bagian abdi dikeun bae ulah ka kafir ka tetangga-tetangga. Sanggup teu Haji Masuri kamu? Tuh nya geus seuri bae teu sanggup. Malah mah Gusti mun aya nu abdi nu tetangga ge ka dieukeun. Beres gas. Ieu doa boro-boro sorga ieu dunia ge. Bahkan kieu meureun Haji Masuri mah, Gusti sakieu ieu dunia abdi itu mah loba ka diekeun bae saeutik, itu ge ka diekeun bae saeutik, itu mah ka diekeun bae. Jadi Firaun ieu teh mah. Kadaanan cara Siti Rubaiatul Adawiyah, kadaanan cara Tuan Syekh Abdul Qadir geus puguh Kangjeng Nabi mah, Allahumma inni as'aluka miskinan. Ya Allah, miskin dipake kahayang sebab melalui miskin bisa mi'raj. Tuh doa-doa para wali Allah bisa mi'raj ka luhur. Maka ketika sholat Siti Rubaiatul Adawiyah, ketika sholat Tuan Syekh Abdul Qadir, Allahu Akbar, maka ruhur rahmani di jero hate teh eueuh dunia, di jero hate teh eueuh jabatan, di jero hate teh eueuh sorga, di jero hate teh eueuh bidadari. Nu aya teh adalah Gusti Allah. Di hari tak langsung tek dimi'rajkeun ku Gusti Allah, dirina kadeuleu kurang nangtung bae, padahal ruhna keur mi'raj ka Gusti Allah sehingga berhadapan jeung Gusti Allah. Dina alam eta ditanya ku Gusti Allah, ya Abdul Qadir, tungkul rek nanya naon anjeun? Cek Tuan Syekh Abdul Qadir, ayu amalin aqrabu ilaik, amal naon nu bisa ngadeketkeun ka Gusti? Cek Gusti Allah, as-salat. Salat ya Abdul Qadir. Ilham ieu teh bentukna. Mun ka para rasul mukjizat, lamun ka wali adalah ilham. Nah, karomah. Langsung ditanya deh, nanya deh Tuan Syekh Abdul Qadir, ayu sholatin aqrabu ilaik, salat nu mana ya Gusti nu bisa ngadeketkeun ka Gusti? Cek Gusti Allah, as-sholatul lati laisa fiha siwaya wa sahibuha ghaibun anha wa ghaibun fiha. Salat nu di jero salatna jelema eueuh nanaonan rohna iwal tikula bae, sehingga dirina leng teu ngarasakeun keur salat, ngarasakeun teh keur berhadapan jeung Allah. Kitulah jelema anu bisa mi'raj ka Gusti Allah. Rubaiatul Adawiyah awewe bisa mi'raj ka Gusti Allah. Tuan Syekh Abdul Qadir bisa mi'raj ka Gusti Allah. Junaidil Baghdadi bisa mi'raj ka Gusti Allah. Syekh Siri Sikti bisa mi'raj ka Gusti Allah. Ibrahim Abu Bakar Shibli bisa mi'raj ka Gusti Allah. Komo Kanjeng Nabi mah geus jelas jasa dina Al-Qur'anul Karim. Masih kene loba kene wali-wali Allah nu bisa mi'raj melalui salat. Tah kitulah salat bisa mi'raj. Coba ku orang laksanakeun salat urang. Camat mah moal bisa ya. Dan Ramil moal 1000% moal bisa. Kapolsek moal ngurusan priwit bae geus namang geus. Moal bisa bae kajen. Pak Bambang ge jauh. Moal bae pokona masih kene jadi sekretaris moal. Anu bisa mah nu geus boga pagawean naon nu kolot Haji Adung. Haji Adung mah bisa ya. Cicing sugan teh keur mi'raj paringanan eta nu ngontrak dari pun urang Lampung putih amat. Tolol teh kolot-kolot coba. Deui Haji Adung. Aduh, tuh ieu lah mi'raj. Panjang teh caritana ieu keur carita globalna, maka jadikeunlah diri urang manusia murah bacot, murah congcok.
Eta sok pakai surah guru kula di Garut mah sia beuh aing ngariung teh ya cenah cak guru ye teangan anu murah bacot murah congcot atawa nu mahal bacot murah congcot datang kadinya lah cenah tah ngariung tah geus ulah panjang teuing doana ge beres doa robana atina fi dunya hasanah bila beres geus waduh berkatna teu kabawa samobil eta hebat. Ayo deui ngariung biasanya di pemerintah. Acara. Luar biasa. Sambutan yuk ngerebek betul. Segala. Ayo balik menang aqua doang. Sial tuh aqua macam gentong loba di imah. Tapi itu pemerintah baheula zaman Soeharto kuari mah beli ke parah sebenarnya. Nailah datang ke ruh ruhani bisa orang mi'raj. Coba kiai pangbejakeun atuh supaya datang ka ruhur rohmani. Lamun geus datang ka ruhur rohmani disebutna teh ieu adalah ruhus somadani, disebutna wal arifus somadani. Nu sok ku urang dicaritakeun teh ari Haji Pendi sok mamaca kutub robani wal arifis somadani. Allah kutub robani wal arifis somadani. Allah takos gitulah etalah jelema geus datang ka dinya Gusti. Coba kiai caritakeun coba cara-carana moal mahi datang ka subuh gambaran hungkul ngan sanajan dicaritakeun ge hese atuh kumaha hayang aya di ruang lingkup eta urang percaya bae ka ahli urang nurut bae ka ahlina saha wali-wali Allah mantak urang zarah ka Banten zarah ka Caringin datang ka zarah ka Irak kamari Masya Allah begitu datang ka Irak ditahan rombongan Haji Opang dalapanan termasuk Haji Rosidi kumisna mau gede Haji Pendi kumisna gede datang ke Irak makincup kabeh ge nanaonan hampir sepak Haji Pendi ge nu di dieu walah waheuleuh sugan ngomong di itu mah teu lantaran tentara Irak kararieu bae geus noelan kula be nembak mah dumoal satembak-tembak nabi eta Haji Pendi di dieu gujlage-jelek ge di ditu mah Gusti Hatim eta pun cerita Irak luar biasa. Kula boga kawauh di kedutaan Jordan ngaranna Haji Usub ketika kula jeung rombongan rek berangkat ke Irak nyana mendatangi kedutaan Irak ngomonglah jeung manusia jeung jelema nu aya di kedutaan Irak dengan bahasa Arab muncak urang mah apa dibuka travel ke Irak tidak. Emang ada apa? Ini ada rombongan guru saya sebanyak 120 akan menuju Irak. Nggak saya orang dinya pisan oh ini. Iya, itu bagaimana? Enggak bagaimana. Kok yang lain itu mesti dilarang? Enggak ada apa-apa cek main. Kok ini bisa? Oh, ini lain lagi cek. Tetap nyana ngadesek lantaran ieu saruat di kedutaan. Coba tolong dijelaskan, emang ada apa? Emang bagaimana kok bisa biar lancar ke sono yang lain kok nggak bisa? Dia di sana punya temen di Iraknya. Padahal mah lain babaturan kula, babaturan nguruskeun, dianggap babaturan kula. Jadi sudah ada yang menanggung jawab di sana. Kuari di dia dekat Irak datang ke bisa bagai jago. Hese dipersulit kurang Irak na bae dekat Irak hese. Barang datang ke Irak, budak lapangan terbang Irak teh eueuh mobil mewah. Eueuh nanaon. Sakumaha naon menutas di boman teh hening suara naon-naon urang datang ka dinya nyalapa nya tentara sarem jasa barang ieu lulus aya rombongan nu teu lulus ieu si kumaha ditangkep tah moal ieu tah ieu horeng deuk nembongkeun ka rumah Tuan Syah Abdul Qadir. Begitu datang ke hotel kula ngutus lain ngutus ngomong coba minta bantuan etalah nu ngabantuan keturunan ti Tuan Syah Abdul Qadir Al-Jailani. Malam eta keneh langsung datang ke hotel rangkulan careurik sakumaha nu tas ditawan ku Amerika. Haji Opang ge di ditu mah kuru
barang balik lintuh deui. Gusti Allah doaku. Gila cerita datang ka wali-wali Allah, datang ka Tuan Syabdul Qadir Al-Jailani nu kurang masuk di dunia kabeh anu lepas hadiahna ka Tuan Syabdul Qadir dunia Mesirna, Syriana, Yamanna, Pakistana, Bangladesna, India, Indonesia, Malaysia, oh kabeh eueuh nu kaliwat mun hadiah ila ruhi sultanil aulia mancanagara jasa datang ka ditu asa aya Gusti mun kukula dibacakeun saha jelema nu datang ka kuburan kula cek Tuan Syekh Abdul Qadir oh panjang ta dongengna dina kitab Fathul Ghuyub masyaallah teu sembarangan nu bisa datang ka kuburan kula lamun lain aya catetana di buku kula ya Allah adang mah adang nu mangmeulikeun tiketna aya jelemana gagah jasa luar biasa baju rorengna ge boga 12 nya geus aya nu ngabiayaan diperjuangkeun teu berangkat Rusdi ditawaran di daya ka Irak embong aing geus paeh sakana teh embong tuh loba jasa dumung lamun lain aya tulisanna di buku kula cek Tuan Syabdul Qadir moal bisa datang ka kaula kula mah teu maot cek Tuan Syabdul Qadir ngan teu perlu dibacakeun bahasa ilhamna terus ka Teh Junaidil Baghdadi terus ka Syekh Siri Sikti terus ka Karbala ka Najab terus ke Iran ya alhamdulillahirabbil alamin Madinah Mekah balik deui ka dieu ialah mantes nyaba ti jelema-jelema nu geus bisa mi'raj ka Gusti Allah melalui salat kukula didongengkeun mudah-mudahan urang sanajan teu bisa mi'raj melalui salat urang atuh nyaho-nyaho ka jelema nu mi'raj melalui salat amin mudah-mudahan urang dibere resep ka jelema nu geus mi'raj melalui salat mudah-mudahan orang diberi cinta ka jelema-jelema nu bisa Isra Mi'raj melalui salat sehingga orang aya dina beungkeutan anjeunna jaga di yaumul kiamah lantaran cek Kangjeng Nabi yasfa'u yaumal kiamah salasa bakal nulungan jaga di poe kiamat 3 golongan manusia nomor kahiji al-anbiya'u geus jelas sama para nabi para rasul nomor kedua al ulama wal ulama'u nomor katilu wasyuhada'u 3 jelema eta nu bakal nulungan saat urang ditimbang loba jasa kagorengan di dieu loba jasa kagorengan begitu ditimbang teh ye cek malaikat jadi mah pinarakaeun jol Kangjeng Nabi Muhammad nulungan lantaran urang sering maca sholawat yo tilok maca sholawat teh Kangjeng Nabi teu wauhun pan urang lamun maca sholawat mah kuari sholawat urang jadi malaikat laporan ka Kangjeng Nabi Waalaikumsalam saya abdi sholawat ti saha ti Pak Camat mana Camat Pasar Kemis Pak Asep pan jore amat teu husu sholawatna sakieu jore bentukna ge sia cek Pak Asep teh ya teh bang sialnya nama tah maksud teh Pak Bambang maca sholawat datang ka ditu pinclang sholawatna cek Kangjeng Nabi teh ieu saha sholawat isa Pak Bambang pan pinclang atuh bari lurak lirik ka jahe nya nama teu beres Pak Bambang maca sholawat teu beres lamun maca sholawat teu khusyuk inget ka dunia inget ka jabatan inget ka awewe datang ka ditu nya jore nya jobet nya pinclang barang datang mah ieu sholawat saha Bagus Ahmad Masuri pan mataan matana pakeun deui jahe bae jore deui bae iya saya sholawat ieu mah sholawat terus di ganteng awat sendiri we ngan leutik sholawat kurang jadi malaikat ka ditu sing hade dementek seringan maca sholawat dilaporkan ke Kangjeng Nabi ketika orang ditimbang engke aya kagorengan aya Kangjeng Nabi cak urang teh kok Kangjeng Nabi nulungan abdi pan anjeun umat kula pan abdi diaku sebagai umat pan loba maca sholawat kok tuan loba pan malaikat setiap sholawat jadi malaikat nah kemudian laporan ka kaula geus numpuk triliunan malaikat kula leuwih nyaho masya Allah nikmat jasa tuh itulah hiji anbiya para rasul nomor kedua ulama ieu bisa nyapaatan cak Kangjeng Nabi yasfa'u yaumal qiyamah salasa hiji al anbiya 2 al ulama nu mana ieu nu bisa nyapaatan apa ulama Golkar hating boro-boro nyapaatan nya geus sapaataneun moal bisa tuh apa ulama proposal geus numpuk jasa di kabupaten lain proposal kos gitu teh bagus lain ulama ul akhirat mah
ulama nu mana tuh ieu? Ulama nu tadi teh nu bisa mi'raj ka Gusti Allah melalui salat. Etalah ulama nu bakal nyapaatan. Katilu syuhada anu gugur ni bedan laga anu memperjuangkan agama Allah, etalah nu bakal nyapaatan ka urang sebagai umatna. Ja eueuh di hadis sugan yasfa'u yaumal qiyamah, bakal nyapaatan di poe kiamat ka umat manusia, ka hamba Allah. Sugan aya bupati, sugan aya camat, sugan aya kapolsek, sugan aya dan ramil, presiden, nanti lu we yasfa'u yaumal qiyamah salasa, bakal nyapaatan teh tilu tengetkeun. Komo lurah mah jauh RT atau komode RT, kecuali RT Cilongok. Oh, RT Cilongok mah geus teh kudu disapatan hiber sorangan ya guys. Kacitra. Itulah hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, 1 jam alhamdulillah kula cerita tentang jelema nu bisa mi'raj, kemudian orang cinta ka jelema nu bisa mi'raj, mudah-mudahan orang dibeungkeut jaga di akhirat jeung jelema-jelema nu geus bisa mi'raj ka Gusti Allah, khususna ka Kangjeng Nabi urang, umumna ka para ulama-ulama, oge ka para wari-wari Allah jeung para syuhada-syuhada. Nailah tempat sholat adalah masjid nuku urang keur dibangun. Ieu teh adalah satu sarana dongeng masjid luar biasa panjangna, kulantaran jamna geus jam 12 nandakeun cinta ka ahli sholat tempatna masjid. Yu urang supaya dibeungkeut jeung ahli mi'raj, urang ala kadarna jang neruskeun pembangunan nu ikhlas, gede ikhlas. Siapkeun panitia kula maca sholawat, siapkeun jangan beungkeut diri supaya urang dibeungkeut jadi cinta ka jelema ahli mi'raj. Sok hadiah heula. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa billahi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi alil badri ya Allah. Salatullah salamullah rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa billahi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi alil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala
Rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi alil badri ya Allah salatullah salamullah ala Rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi alil badri ya Allah salatullah salamullah ala Rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, dina Rajaban ieu ti awal tepi ka akhir alhamdulillah sim kuring ngajelaskeun tentang ayat walaqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha. Jelas Kangjeng Nabi naik ke luhur langit sehingga ningali rupa malaikat Jibril nu asli. Didaharti ku bening na jiwa urang bisa mi'raj, ku ayana sakitu bersihanlah jiwa urang. Teu mampu 100%, 70%. Teu mampu 70%, 60%. Teu mampu 60%, 50%. Usahakeun untuk kebeningan jiwa supaya ulah aya ria, ulah aya ujub, ulah aya takabur, ulah aya hubul jah, hubur riasa, hubus sum'ah jeung panyakit-panyakit batin nu lainna abeh urang bisa nikmat ibadah engke kanyahoan ku urang ngeunaheunana ibadah ternyata setelah bening hati. Beningkanlah jiwa sehingga orang bisa mencapai dengan kebeningan jiwa akan dapat naik, akan bisa naik mencapai derajat yang tinggi. Belah dituna selain Rasul mahkutub, belah dina para wali-wali Allah, belah dina para solihin-solihin. Gitulah para jamaah hapunten tina samudaya kasalahan, kalepatan, kahilapan. Bil khusus kepada pemerintah, oge kepada pamong desa, berikut kepala desa, oge kepada panitia, kumna para jamaah sadayana, ulah di alahate, kula keur carita babad-babad, dumana maksudna supaya areling, supaya apal, nyaho, paham, supaya wauh ka Allah nu nyiptakeun urang, sebab urang bakal datang ka Gusti Allah jaga. Sakitulah pihatur tisim kuring hapunten tina samudaya kalepatan sareng kakiranganana, urang tutup ku doa. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim
ورضي الله تعالى عن ساداتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين آمين يا الله يا رب العالمين اللهم ارحم أمة سيدنا محمد اللهم اجبر أمة سيدنا محمد اللهم أصلح أمة سيدنا محمد اللهم فرج عن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم ارحم أمة سيدنا محمد اللهم اجبر أمة سيدنا محمد اللهم اجبر أمة سيدنا محمد اللهم أصلح أمة سيدنا محمد اللهم فرج عن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم ارحم أمة سيدنا محمد اللهم اجبر أمة سيدنا محمد اللهم أصلح أمة سيدنا محمد اللهم فرج عن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ويقينا وزدنا علما ويقينا وزدنا علما ويقينا والحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من كل حال أهل النار اللهم يا من له وجه لا يبلى ونور لا يطفأ واسم لا ينسى وباب لا يغلق وسلطان لا يفنى إنا نسألك يا الله ونتوسل إليك بجاه نبيك الكريم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وبكرامة جميع الأولياء وبكرامة السلطان الأولياء شيخ عبد القادر الجيلاني وبمعونة جميع العلماء أن تقضي حاجتنا وتؤتي سؤالنا أن تقضي حاجتنا وتؤتي سؤالنا من هوائج الدنيا والآخرة اللهم إن مغفرتك أرجى من عملنا وإن رحمتك أوسع من اللهم إن مغفرتك أرجى من عملنا وإن رحمتك أوسع من ذنوبنا اللهم إن لم نكن أهلا أن نبلغ رحمتك يا الله فرحمتك أهل أن تبلغنا لأنها وسعت كل شيء يا أرحم الراحمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت